myself. Take me right back to the start. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Salam cinta untuk kalian semua. Ayo hidup di bumi garadu kasur. Awas kasur tong sok dibalikan, sok jadi rusak. Kepercayaan cing sok balikan, makanya tong dibalikan. Ya. Kolot baheula versus kolot ayeuna. Cik, kolot baheula sareng kolot ayeuna naon bedana? Ayah bener kolot baheula mah geus aki-aki geus nini kolot ayeuna mah emak-emaknya. Lamun budak cerik zaman ayeuna nya jeung zaman baheula beda. Zaman baheula mah sok diolona teh ku jajan. Atau budak ceriknya kelas lain kelas umur 2 tahun 3 tahun sok diolona teh ku jajan. Jajan yuk jajan asik repeh. Budak ayeuna mah lain. Diolona teh aya anu ku motornya naik motoran, aya anu cerik langsung ku HP selfie. Jadi diolona teh tuh nya. Oh, cenah video cenah selfie teh dikirimkeun ka UA cenahnya. Gitu. Jadi nah, bareto mah untuk ku jajan, ai bareto mah ku jajannya, ai ayeuna mah ku selfie tah. Tapi lamun hoyong jajan teh dulu tidak mudah. Dulu tidak mudah lamun hoyong jajannya. Pombo anu rada-rada mahal. Hidup terang Alfa. Kan sok seueur coklat-coklatannya di Alfa teh. Tah, lamun hoyong anu rada mahal teh sok di ngaluarkeun jurus orang tua teh, orang tua dulu mah. Jurusna yang pertama sok fitnah dahareun. Mama hayang totat coklat. Tong eta mah teu ngeunah. Tong eta mah asum. Tong eta mah pait. Kamari ge cenah aya nu meurak coklat cenah ditu langsung pait. Iya tuh mama alim abigen. Nu kadua, sok mitah tukang dagang. Sok mitnah tukang dagang. Kaundangan. Mama hayang balon. Ulah itu mah teu dijualnya, Mang. Cek si Mang teh. Tadi jualnya mangnya. Si emangnya tengah jawab, bingung. Bahkan si budak nak tengah lihat, Mang tadi jualnya mangnya. Cekol teh dari molot teh. Nuka tilu sok ngajanjikeun nu leuwih alus. Mama hayang memobilan, cenah itu nu plastik teh, cenah nu 5.000. Ulah cenah ke bapaknya nak nusain agungnya pohon atuh isukna mah pohon. Mama hayang ke keretaan ulah ke isi cenah mama cenah rek beseron ieu cenah pesawat anu agung cenah pohon atuh. Mama hayang ka paju entong ke enjing cenah uang ka Eropa uang ka Arab gitu ngolona teh. Akhirnya mah henteu nya ka Arab namanya. Kan zaman baheula sok kadang-kadang aya kata-kata teh anu kurang kudu dipikiran. Lamun ayeuna aya budak hujanan ya kalebet tekeng hujanan bisi sakit atau aya budak kokotorannya budak kolot ayeuna mah kalebet tekeng kokotoran aya budak baratemu lain aya budak keur guyan alus ayo sok ayo sok aya kene nu untuk kita ayeuna nita hayu-hayunya tapi nanti nyarekan gitunya. Kadang-kadang mah lamun mesra tah ibarat mah lamun mesra bapak keur ningali TV keur ningali Shinchan seluruh kota keur ningali aya suara di dapur ujang cenah kasep wah geus sieun ngaguruan bager gitu teh mun ngaguruan bager gitu teh tetep nitah naon mak Bing ujang, bing kasep pangmeserkeun parigu cenanya 1 kilo cenanya. Eta teh erek nitah eta teh. Bener eta teh erek nitahnya.
Terus deh lamun zaman baheula seueur nu pamalinya. Seueur pamali. Tong cicing dina lawang, bisi nongtot jodo. Entong naon geuretan ku peuting, bisi aya jurig. Entong naon deui nya. Pokona seueur anu pamali-pamalinya. Terus si budak teh nanya, "Mak, nah atuh pamali?" Ah, geus pokona pamali we cenah pokona mah. Jadi tara dijelaskeun. Pedah naon pamali teh tara dijelaskeun padahal mah eta teh agung manfaatna mah. Cicing dina lawang halangan jalmi kan itu. Geuretan pupu wengi-wengi eta teh bilih aya bilih ka keset gitu nya. Lain segala tentang setan gitu nya. Eta teh seueur manfaatna. Tapi kitu-kitu ge setan kurang kudu ditiru. Jadi niru mah lain ti jalmi wae, ti setan ge bisa ditiru. Contohnya rajin mencari uang. Setan naon rajin mencari uang? Oh iya. Budak leutik keneh geus rajin yang duit. Ya. Dalam keadaan apapun dia selalu tersenyum. Setan naon nu seserian wae? Kuntilanak. Di atas pohon. Tiber. Nabrak tiang listrik, nabrak tangkal kai. Ya, anger we serinya. Aya deui anu tak pernah lelah, sateuta anu tak pernah lelah, padahal bisa ngapung tapi acok-acokan. Naon sih? Cuman aya pocong atuh acok, wah capek euy. Pai hidup lari sampai dengan capek pocong mah teu capeun. Aya deui pocong anu sederhana. Pan ayu meminta kekayaan teh cenah sok aya dina mitosna dina film ka genderuwo. Pan berarti genderuwo teh kayanya, tapi dia tidak sombong. Dia tidak pakai baju, hanya pakai kolor. bahkan kolorna oge kolor anu geje. Aya deui suster ngesot. Kerjana di mana suster di mana kerjana? Rumah sakit. Tapi dia tidak mau sombong memakai peralatan rumah sakit. Ya, suster ngesot, pan ayeuna suster ngesot, ya, padahal tinggal make we atuh kursi roda dalam di rumah sakit ge nya. Tinggal we sorolong, tapi nunggu. Jadi suster ngesot mah angreng ngesot gitu nya meskipun aya kursi roda di rumah sakit tapi embungeun make da lain anu urang cenah nya. Lamun cek Sunda mah teu agul ku payung bututnya. Sekian ti Bapak, mudah-mudahan teu aya manfaatna. Jadi intina namanya niru mah ti saha wae nya, nu baik-baikna kurang kudu ditirunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.